Al-imanu uryanu wa libasu taqwa. Ari iman teh buligir jeung ari bajuna nyaeta taqwa. Lamun yang panggih jeung warna katakwaan, bangka urang kahiji kudu bisa ngabuligiran heula hate urang sewang-sewangan. Sabab ieu takwa timbul tina kabersihan hate. Moal timbul kabersihan hate lamun ieu hate geus dirarangkenan, lamun ieu hate geus dibajuan ku pirang-pirang baju anu ngabaju. Sabab ba'al maha pujuro awa taqwaha dina jero dada urang masing-masing. Aya dua kubu anu salawasna terus bersaing, nu kahiji ngilhamkeun kana jalan kapasekan, nu kadua nu ngilhamkeun kana jalan katakwaan. Temua muncul nu ngilhamkeun kana katakwaan, lamun ieu hate geus dibajuan ku kapasekan. Artina moal ngabaju eta takwa kana iman nu ngancik dina hate, lamun ieu hate teu dibuligirkeun. Jadi memang ngabajuan iman ku takwa buligiran heula hatena. Ari buligir di dieu maksudna nyaeta ngabuligirkeun hate tina baju-baju anu tadi, tina perkara-perkara anu ngabaju ngamiraga sukma, saperti kapasekan jeung kamusyrikan. Ari ngalisotkeun baju kamusyrikan hartina urang ulah mangeran dua komo tilu. Hartina urang kudu bisa ngabersihkeun hate tina pamadegan-pamadegan nu teu saluyu jeung aturan Allah. Jeung umat ulah aya angkeuhan dina hate ka makhluk-makhluk Allah. Ari makhluk-makhluk Allah nyaeta setiap perkara anu dijadikeun ku anjeunna. Hartina lamun urang berilmu mangka eta ilmu tong dijadikeun angkeuhan. Lamun urang berharta mangka ieu harta tong dijadikeun angkeuhan. Lamun urang bertahta mangka ieu tahta ulah dijadikeun angkeuhan. Lamun urang berusaha mangka eta usaha oge sarua tong dijadikeun angkeuhan. Naon wae rupana, sakabeh atribut anu aya di diri urang masing-masing ulah dijadikeun angkeuhan, ulah dijadikeun andalan dina ngajalanan kahirupan dunya. Ari dijadikeun angkeuhan teh contona saperti Qarun anu tadina sangsara tuluy jadi beunghar. Syariatna kudu didoakeun ku Kangjeng Nabi Musa. Sageusna beunghar hese bersyukur, dititah bersyukur malah kaluar ucapan anu teu patut. Sakumaha anu diunggahkeun dina Al-Qur'an, innama utituhu ala ilmin indi. Kuring bisa beunghar, bisa kieu teh sabab ilmu kuring, lain sabab Gusti Allah. Dayu kuring takjubna elingna lain ka Gusti Allah, tapi elingna ka ilmu jeung ka kuring. Tanu kieu kasuk musyrik sabab gustina lain ka Gusti Allah, tapi nu gustina ka ilmu jeung ka kuring. Padahal temboro ilmuna jeung kuring-kuringna oge eta mangrupakeun makhluk Allah, eta kabehna oge meunang Gusti Allah. Ari nu mangeran ka Gusti Allah mah contona saperti Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam nalika mindahkeun singgasana Ratu Bilqis di Palestina ka Syria
dina tempo anu leuwih cepet tinimbang kedipna panon. Ningali kajadian ieu mangka Kangjeng Nabi Sulaiman ngadawuh, hada min fadli rabbi, ieu kabeh ge mangrupakeun anugrah ti Gusti Allah. Numata kade urang ulah kasirap rupa-rupa kejadian, ulah kasirap rupa-rupa kaahengan anu mangrupakeun gambaran-gambaran dunya. Naon wae kaahengan sabenerna eta mangrupakeun tanda-tanda keagungan Allah, lain mangrupakeun tanda-tanda keagungan diri urang pribadi. Sing asak-asak nyangejo kali tutung tambagana, sing asak-asak nyanenjo bisit kaduhung engkena. Nu kadua kasok kamusyrikan lamun orang nyerupakeun Gusti Allah jeung makhluk-makhlukna, mangka kade urang dina ucapan sapopoe ulah rek nyarupakeun Gusti Allah jeung makhlukna. Salajengna nu katilu nu salajengna nyaeta ngabuligikeun hate tina baju kakupuran. Ari kupur teh asa tina kecap kupar, hartina katutup hate bersihna. Di mana hate bersihna katutup mangka eta hate jadi poek, teu bisa ningali mana hak mana batil, teu bisa ngabedakeun mana hak jeung mana batil, jeung teu bisa tepi kana rasa anu sajati. Lamun hate poek mangka nepina ngan saukur kana rarasaan, ari eta rarasaan lain rasa anu sabenerna. Ari nepina kana rarasaan teh contona kieu, lamun miskin asa pangmiskinna, lamun sedih asa pangsedihna, lamun susah asa pangsusahna sadunya. Padahal kenyataanana leuwih loba anu leuwih sedih, leuwih loba anu leuwih miskin, leuwih loba anu leuwih susah tinimbang dirina. Nya kitu deui lamun sabalikna, lamun pinter asa pangpinterna, mun beunghar asa pangbeungharna. Tah kitu kaayaan jalma anu poek hatena, anu disebut jalma kupur. Aya dina miskin kupur, aya dina beunghar oge kupur. Kukituna mangka gerak udar sakabeh kasusah kabingung nu ngabaju miraga sukma, nyaeta ku cara daek narimakeun kanu aya. Saalus-alusna helm lamun eueuh sirah kumaha, saalus-alusna sapatu lamun sukuna eueuh rek kumaha, saalus-alusna baju lamun eueuh awakna kumaha. Jadi tong loba lamun tong loba ngahayang tong loba nyawang kanu anggang, ieu nu kumpul dina diri urang sorangan eta mangrupakeun kanikmatan-kanikmatan kagungan Gusti Allah wungkul. Mangka urang kudu daek nyukurkeunana supaya teu asup kana jalma anu kupur, supaya hate ieu teu katutup ku rupa-rupa baju anu tadi. Lamun hate katutup mangka hate kudu dicaangan. Di antara perkara anu nyangan kana hate nyaeta ilmu, maka urang di dieu kudu daek nyiar ilmu, kudu lekeung, kudu nikrah, ulah pegat dina ngalakonan kewajiban nuntut ilmu sakumaha sibukna. Ari ilmu eta aya dua rupa. Nu kahiji nyaeta ilmu kauniyah, nu kadua nyaeta ilmu diniyah. Ari ilmu kauniyah nyaeta ilmu umum saperti
ilmu pengetahuan alam, fisika, kimia, matematika, ekonomi, sosial, jeung sajabana. Nu kadua ilmu diniyah, ieu ilmu anu diperlukeun pikeun nyaanan kana hate. Kusabab ayana ilmu-ilmu agama nu tadina hate poek mangka jadi caang. Lamun hate geus caang mangka katingali sagala nu tadina teu katingali, bakal jelas mana hak mana batil, di mana geus jelas urang moal salah dina nyokot perkara-perkara anu dibutuhkeun urang dina ngamurnikeun ibadah bakti ka anjeunna. Sanggeusna sakabeh perkara nu batil nu ngabaju dina hati urang diudar, dilesotkeun. Artina ieu hati nu jadi makomna iman geus dibuigiran, karek urang bajuan ku baju takwa. Ari takwa eta simpel namanya eta kudu daekan. Kana larangan Gusti Allah kudu daek, kana parentah Gusti Allah kudu daek. Ari kana parentah Gusti Allah kudu daek migawena, ari kana larangan Gusti Allah kudu daek nyingkahanana. Lamun geus dibajuan ku kadaek insyaallah baris panggih jeung warna katakwaan. Limana geus panggih jeung katakwaan maka hirup di alam dunya moal berat sabelah, bakal saimbang, moal sumpang tapi bakal harmonis. Hartina moal pikageun batur, moal pikangeun batur, moal piambekeun batur, tapi pikangeunahun batur jeung pikaresepeun batur.